musibah rompak rohi beras asing kamaluk ngalaksanakeun parentah gara-gara Bapak Dewa anu bagus teu pihak hirup kudu alus rupa ngedas suman hade sembuh muliakan diri pribadi bawa diri rahasia rinci dedana kama suci urati rahmat Gusti gara Bapak Kades anu bagus ibadah ka Gusti nu agung yang witi Gusti nu agung anak jadi silokane aku kus ngajadi sari ati garanya Bapak Dewa daya rumah jadi dia ganteng tadi datang ayat itu rumah hewan kasihan impian barisnya ciri mimpi kebal ibu jangan laku apa asa bener tapi salah beribarat laku terpupuk ketukan dirasat katangan dina impian hampir